Assalamualaikum. Nah kan, pas tadi memerahnya tadi tekas kedua. Dia badai etakeun langkah-langkah hirup cenah harapan pandemi Covid-19. Anu kahiji aja nyakumba, pami atas batas naon. Usabab ari si eta virus teh mimiti napangan terus makan masalah pernapasan. Oleh sebab itu, urang diajarkeun kukumba. Anu nomor kadua, kedah hirup bersih tur berseka. Usabab bersih mah pangkalna karena kesehatan. Jadi ulah potrok. Nomor katiluna nyaeta arti olahraga. Sabab pami orang sering olahraga, itu bakal kebal tina penyakit karena seringan keluarkan panas. Nomor kaopatna, tuang-tuangan anu sehat. Tah anu ieu urang kedah tuang anu 4 sehat 5 sempurna gitu. Nomor kalimana nyata cicing di imah atau social distancing, intina stay di imah ulah kemana sepados aman. Cukup sekian teh sakapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.